kan ku cahum dia. Aing bogok Atuh kumaha aing bae dia kesrek dia, atuh adik-adik aing dia boga pakaian teh dia, nah kasih si dia. Motor kita gablek dia Supra Apit. Buruk dia kesrek. Ting torek majar bate kolot-kolot dia boga polo. Aduh, aing sebelum melengak aing ikuti kasih Siti. Kuna nung dijodohkeun jeung aing jeung si Jaro, anak si Jaro. Sakiti sugihna eta anak si Jaro. Kuna ndung teuing, ku aing hayang sugih ieu kuari geus seubeuh aing ieu kuari balangsak. Mending keneh dilempangkeun kitu ku aing ke Jakarta isi Siti nya. Mending Adin asina di lembur ku aing. Adin mah nurut ka aing. Mending bener. Ini ke Jakarta. Teh, kade bes teh. Ayeuna gitu, A. Dengek kena hari Siti embung eta makanak Jaro. Mending geus dikakotakeun gua. Mending si Neng nu di ditu sina balik ka dieu nu bisa di etakeun gua, nu bisa diatur. Hei, A, pugu bae eta kasih kabiri. Hatin dengan mantak dibogohkeun si kabiri si kaki itu. Pujel mata boga. Mah kanu sugih eta Siti supaya urang ngeunaheun teh hirupna tentrem, ngeunaheun adem. Diulah nyaran deui pakaya. Daek to daek aing geus ieu mah mending geus dek dikakotakeun gua. Kati Aing, A. kebenar diatur. Geus adi dia bae nu di lembur kuari mah. Juga bisa diatur kuari mah. Daek to daek ya kudu lempang. Hei, Aing. Baru aing kudu nelpon anak si Jaro ya. Nya si Siti kudu dikakotakeun aing. Teleponnya. Ih, nanjai mah kakak si Siti ya. Halo. Hei. Kenaon? Jaro ka dia ya. Bawa si Siti ka kota. Nya pusing aing di lembur bae. Nya diatur na hares sagala naga. Sial. Ira, kuari tah. Oh, siap. Berangkat ya ka dia kuarinya. Oh. Lumayan dia. Sebelum melengak aing anak Jaro ka mana ieu kebal amat ya. Ku hangger di ka jauh kan ku nya si Siti. Lieur aing mah ya. Nanya tuh kasih orang yang datang. Nanti nelpon iya. Oh iya si Siti hese diatur na di lembur mah mending panganterkeun Yang ira iya. atuh kuari nya kuari kemarin keur beberes baju kuari pundung meureun. Sete gas geura bereskeun bajuna geura ilu tuh ka ditu jeung anak Jaro. Hei, Aing. Atuh ulah mamarahan geus nya di dieu ge hese diatur. Nah, toh bawa ka ditu. Mana eta? Nangis kabiri ieu. Mal enak yang kudu laporan ya.
kan aing bayo. Oi, pinon oi. Ganti. Anjung. Pinon oi. Pinon be. Sudah minuan. Ran. Terus. Awas burung kokot itu ya. Halangan mah. Terus minuan. Kita sahani cina ieu urang oh. Ayo siap. Terus minuan. Minuan. Saraman we urang. Jagat tak talian dah. Pemper ya. Oh, ngapan ke bemper nang itu? Hayang nyatu. Mesin ini dak. Itu si Kabiri. Bir. Ayo nanjam sunah. Kain si Siti eueuh. Kemana? Mana si Siti bu ulin lagi Bawa sak kan deket itu bae. si anak Jaro. Dibawa kemana Jana? Nah, yang ke mana buat ta? Yang Ka- mau rincingan ya ta? Hah? Yang mau rincingan. Undangan meren? Bir, beneran eng mah. Kemana? Ada ada cuma rincingan anak Jaro. Kemana eta? Nah, Di jalan kemana juga nak? Titi kemana ya Titi? Aduh, Titi oh. Titi. Ayah sah eta nunggu geroan dari si bedul gandeng anjing kesek. Si Siti dikamanakeun? Dikakotakeun gua aing, neuk naon dia? Lengekeun ku cahum dia. Aing bogo. Atuh kumaha aing bae dia kesrek dia, atuh adik-adik aing dia boga pakaian teh dia, nah kasih Siti dia. Motor kita gablek dia subrapit. Buruk dia kesrek. Aing torek majar batik, kolot-kolot dia boga polo. Oh, dia dulu kena aing suging ke.